Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu Eta teh tak gendong kemana-mana. kemana-mana teh lain kemana-mana dengan mamawa budak atuh Hah? teu kemana-mana dengan mamawa budak atuh Hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. pikeun atuh ka indung Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari. mending anak serangannya apa tak naon bikeun ka indungna kanu wajibna atuh. Apan indungna teh maot. Da kunaon maot mah Keur ngaramet nah wake ngaramet wake maut digemrong lentah. digemrong lentah kumaha itu tuh kijung maut ku lentah Aya 17 mah lentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing kumaha ceplok ke lentah mun marontok teh. mun garendutnya Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih. oh disedot ku lentah Dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh. aduh paingan Marukana guha meureun teh. merukan saung bener. Ceplok ke didudutan ku aing. Oh aing geus kitu Aing nu ka-18 didudut teh hese. pageuh Keureut teh ku aing teh. aing geus dikeureut Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah goblok. Dan jika pisan gedinya. eta geneuk na Keur mah di luhurna jiga ranca. lain kabina-bina mau teh teu munasabah Abah Naon? ayo urang teh da ka mana wah Dek usaha. usaha naon Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyaon didarima gaji. yang maraban selain ari emak ka mana wah emak ka mana Pan maot. lagi ai mau teh naon Hah? ai mau teh naon Maot teh dicana ku Allah. ditalete oh jadi alo bogoheun ka emak Sia mah karena lo teh bandar bawang abong bebenyi. abong budak Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu eta teh ditalete urang ka alo atuh yeuh dek naon orang nepungan emak emang na Allah teh eta teh supir angkot. merukan kuwu berarti hari-harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna
udah Allah tercopet ya siapa kami bina cuy Borokan si Ius. alah ampun Ari tak basa maut ku Allah dicanak sang gengge. coba ting banyak ya Allah butuh tempe Gengge. oh gengge juga aing tempe alah Udah budak. Abah, naon ujang yang disunatan Abah. Karunya teh anak. kayak geus boga duit Nah, da disunatan mah lain ku duit ku peso. apa eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan Raji sunat deh. Oh, ku Abah keretna atuh tong ditah batur. teu bisa jampe na Diajar. Bos gede kitu Allah kabecus. nah abang bebenyit ya jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara Petani. tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea Pada boga keahlian. anu ngawarung anu dagang nu meuli tak itu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea Pada boga keahlian. kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat Gitu. Abah, naon hayang disunatan Abah buru-buru. heueuh ketenang geus boga duit gede Mungkin kepanjang. Ya wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang maca Quran, Temenang ngaji. can disunatan. wah cuk saha teh Cek sah. diajar makeun bae can disunatan oge Udah budak ieu. Kudaik nage untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. Ada rek abras heula rek henteu nu penting mah diajar Ajar. Kudaik nage untung. ai diajar mah hah Iya. Enggeus eta ge diajar alif ba ta sa jim ha ho. teu geuning Kita gini bisa. teh huruf hijaiyahnya Iya. heeh alif Ba ta sa ai alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. alif teh Iya. Gana epi ustadin. Gara sok ku Abah bacana. Eja. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. a i u Tak itu. Tak gitu. Kita pintar budak. alif naon bete Alif JRI. Alif jabar A. Alif PSU. i a u Itu Segitu. bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun. Allah. Itu budak. lamun hayang in Bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. seperti Alif nun mati jabaran Oh. Itu gus. Gus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran, alif tangwin JRI, alif tangwin PSU. anterkeun Aninun. heueuh Ulah dibawa. heeh Ulah dibawa ngalonye. Budak teh.
bukan jadi lebih. Aya ante, aya alif, ning harapan nun. Mana? Alif nun, mati Jabar an. Oh, Sok, apa diajar? sedajar. Alif nun mati katabrak. Si Belhum. Itu ketabrak dari anak asli. Nepi ka kokosehan. Bapak Ujang ngalojeng. B, tangwin Jabar ban B, tangwin JR bin B, tangwin PS bun. Bantingkeun. Ban bin bu. Ban bin bun. Heeh bener. Meni awam pisan kena agama. B Jabar ba B JR B B PS bu. Bakakak. Babi bu. Cina pisan. Dasar kolot belenggu. Nah gitu. Apa? Naon? Ujang ayang motor, Pak. Naon? Ujang ayang motor. Wah, sia. Lain-lain. Can waya. Kudu boga SIM, kudu geus dewasa, geus umur 18 tahun, 17. Karek Can sawawa maneh teh. karek genep tahun. Ayang motor apa? Aduh, takut keke. Gablek duit di mana? Ngiridit apa? Coba. Wah, Teu gablek buang muka. Tak kiri dia. buru-buru apa? Kudu boga kartu kulawarga. Pan aya di awak kartu gaple. Si goblok. Wah menang. Apa buru-buru ayang motor apa? Boga Sia teh. riku keke. Aing oge teh di baju borora meuli motor. Buru-buru apa? Eh, Naon teh teh sia murucut? Kapan kita tadi ayang motor teh? Lain dibawa ke WC. Aya hang modal budak teh meureunnya. lain-lain. Nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh. Iya beteng gue ngiridit. Nyalingit. Alah, delep tongong aing ka podola. Kacai gitu.